Urang nampilkan pemirsa jeung beja panganyarna ngenaan minyak kita. Di mana pernyataan drastis beda dijieun ku Menteri Perdagangan jeung Menteri Tatanan ngenaan minyak kita. Nu ngandung kurang ti naon dinyatakeun dina bungkusan. Menteri Perdagangan Budi Santoso yakin yen ieu kasus heubeul nu geus diturunan jeung teu dijual deui di pasaran. Samentara eta pemirsa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman nandeskeun yen masih aya minyak kita anu dijual di pasaran anu katentuan eusina kurang tina anu tertera dina kemasan. Sengketa antara menteri lumangsung dina kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nyaeta dina ngarespon keluhan masyarakat, minyak kita yang dosis teu cocok sareng anu dicetak dina bungkusan. Isu dimimitian ku netizen pamer minyak goreng kamasan. Di labelan minyak kita anu tetela ngandung ukur 750 ml. Dina bungkusan nyebutkan hiji liter atau 1000 ml. Menteri Perdagangan Budi Santoso yakin yen ieu teh kasus heubeul anu geus diturutan ku otoritas. Nyaeta produk minyak produksi Navita Nabati Indonesia. Numutkeun menteri, minyak produksi Navita anu henteu dina kuantitas cukup ayeuna henteu aya di pasar. Kumaha kelanjutan PT Navita Nabati Indonesia? Oh, Navita Nabati Indonesia. Nya. Sumuhun leres urang ini kadinya, tapi ayeuna polisi geus ditutupkeun nepi. Nanti kami update masih diproses. Engke dijentrekeun di dieu. Nu sajen geus teu aya deui. Geus teu medar. Anu sanesna normal hiji liter, head normal ayeuna 15.700. Tapi Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Sabtu 8 Maret 2025 masih menandakan minyak kita anu dijual di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Anu eusina teu cocok sareng anu dina aya bungkusan. Sareng ieu sanes pabrik minyak kita PT Navita Nabati Indonesia, tapi perusahaan sanes PT Arka Eka Global Indonesia. Kita dijual di luar HET Rp15.700 tapi dijual Rp18.000. Terus isina teh cukup ke saliter ngan 700 nepi ka 800 ml. Hiji liter teh cukup. SIM goreng nyuwurkeun supados PT Arka Eka Global Asia diolah upami kabuktian tutup. Kami nyuwurkeun diolah upami kabuktian bakal disegel sareng ditutup. Hal itu kenging ia ngarugikan orang Indonesia, ngarugikan jalma anu puasa jeung di luar puasa. Ieu teh kudu lumanggung. Minyak kita lain minyak goreng disubsidi pemerintah, tapi kontribusi ti para pelaku usaha anu ngaekspor produk turunan minyak sawit ka pasar domestik. Ngan harga minyak teh diatur ku pemerintah. Minangka solusi pikeun masyarakat pikeun menangkeun harga minyak goreng kalawan harga anu affordable. Kebijakan ieu mimiti dilaksanakeun nalika aya lonjakan harga minyak tahun 2020. Di Jakarta, Mutiara Palhana Tihwan ngelaporkan.